Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Dinu danget ieu simkuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita Sora Batuk Kajajaden. Mangga atuh nya ka pamirsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda Sora Batuk Kajajaden. Najan rumah saboloho kasji teu sieun mun saupama hirupna kudu gelut papuket atawa dordar perang. Sok komo pikeun ngabela bebeneran. Cadu mungku kudu mundur. Cenah. Kitu deui salaku hirup nu ngandalkeun ladang tatanen ti leuweung. Samodel melak pare jagong di huma katut pakaya sapuratina. Teu ieu kumeok pikeun nyegah serangan hamana. Utamana hama urang leuweung samodel bagong. Ceuk paribasana najan jumlahna leuwih sawidak siap rek dilawan. Nya dilawan ku tarekah samodel pakaya ku cara di benteng, di pager, di jarak jeku mang pirang talajak nu kuat. Mun embung kitu ku cara di parigpug batu ti saung rangon. Mangka salila ieu manehna mineng mondok di kebon atawa huma. Saeutik ge teu ngarasa gimir. Sokomo da saungna dironggongkeun jadi mun saupama bagong nyerang teh moal kahontal da saungna jangkung. Tapi lain deui caritana inyata tangtu bakal soak tur nahnai mun kudu pinangih jeung nu ngaranna Maung. Memang sahanu teu seber ka si raja leuweung ieu. Malah pikeun manehna mah ku ngadenge nu nyebut ngaran Maung unggul gesok langsung ngeleper. Komo lamun ditambah ku kecap Kajajaden. Misalna Maung Kajajaden. Paralun teuing nu kitu mah jauhkeun luhur. Cenah baringa birigidik ngirisan. Kituna teh basa harita manehna meunang beja ti Karsudin. Tatangga humana anu sok bareng ngendong nungguan pelak pare jeung jagong. Paling ka selangku 20 meteran. Jadi mun saurangna batuk atawa hitut boson teh masih keneh kadenge. Ngahaja aya mun ayana naon teh moal gogorawokan sateker kebek teuing. Bet bujur teh ngadangdut wae. Kitu meureun bahasa somprana. Harita bahasa poe Jumaah pas sore lempang di jalan setapak muru huma Karsudin madar lalakon. Ngawadul bari maksud ngadoja ka kasji. Maranehna ampir unggal peuting tutunggu iwal ti malem Jumaah peuting eta mah ngahaja di larung. Nya sajaba minangka ngasona tukang tani itung-itung neupungkeun ka sono we ka urang lembur nu ampir saminggu ieu teu panggih. Saterusna mah ngarah betah tur tumanina. Geusan berjamaah salat Jumaah. Nya Jumaah pas sorena siap deui berangkat. Kitu saban mingguna. Nya malam eta teh haji wing papanggihan teh ceuk Karsudin. Di sisian benteng palebah huma silaing bet aya sora nu batu. Lah nu bener ngomong teh ceuk kasji kawas nu bener. Bulu pundukna karasa muringkang. Linying seunak kanu borangan. Ieu mah ukur ngabejakeun papanggihan. Ceuk Karsudin kawas nu tandes. Meungeus lah tong ngawadul jeung uing mah kasji bangun cua.
tapi tetap hati nama gimir sok sieun dina nyatana. Bawanya nu batuk kitu mah sabangsa maung mamalihan alias maung kajajaden, lain maung sabrong-brong nyaoe kawas cek dongeng kolot. Zaman baheula mah cenah teu saeutik nu ngulik kadugalan ku cara ngelmu maung. Teuing naon jeung kumaha maksudna ngan cenah nu kitu ari pahina teu sampurna. Dina harti teu suci sabji waraga waktu hirupna geus mangabdi ka maung. Teu migusti ka Allah, migustina kasalian ti Allah. Nya alatan eta cenah jadi sasar lampah. Maotna jadi maung. Kasji percaya kana dongeng soal eta. Buah-buah naon nu geus dicaritakeun ku Karsudin lin saukur nyingsieunan dirina. Sora nu batuk peuting kamarina buah-buahnya siluman maung. Ari eta sora batuk nu teh kadenge jelas pisan teu. Uing mah curiga bisi ukur teh dengan ungkul ilaing mahnya. Kasdi penasaran nalek tarik pisan mah henteu ngan jelas we kadengena hawa ti peuting teh atuh. Itu maesan ge pan bisa bentes. Sokomo soara nu bijilna teh bangsa nu kitu. Pan perbawana ge keuman cek Karsudin. Padahal sabenerna Karsudin teh wadul. Yen basa peuting eta teu ngadenge sora batuk di sisian huma. Ngadenge soteh Karsudin mah sora bujur nu elat muruput kawas knalpot. Nya basa peuting harita eta pan inyana kumaregung bari totorogong dina benteng di sisian huma. Nyeri beuteung jeung muncrut. Teu aneh pikeun dirina sab ngineng teuing dahar beuleum jagong atah beuleum alias balo. Jadi taya pakaitna jeung sora batuk nu teu jauh ti saung ranggon Kasji. Malah jajauheun saupama dikaitkeun jeung sabangsa maung siluman atawa kakajaden sakumaha nu dipikahariwang ku Kasji. Ngajan kitu anger we Karsudin sok resep ngaheureyan baturna nu kaitung borangan ieu. Ngan pedah sora ti bangsa nu kitu mah sok tibalik jeung umum alias teu sakumaha ilaharna. Panu kitu mah sabangsa lelembut mun sadana tarik perbawa jauh jirimna. Sabalikna mun soarana maesan eta teh tandana deukeut. Malah teu mustahil dina sakedet netra sok nembongkeun wujudna. Lah mengeus tong nyingsieunan uing ayeuna mah mending cuang ngangsu heula lah. Kasji naplok tonggong Karsudin nu harita leumpang patutur-tutur bari nyolendang lodong kosong. Memang unggal tas balik ti lembur arinyana teh sok mawa lodong disolendang siga tukang nyadap kawung. Kitu peta teh pikeun nyumponan pangabutuh cai di huma. Boh keur pangabutuh kalap kulup, cai pikeun wudu atawa sabangsa kukumbah. Alatan ti lembur mah jauh teuing. Arinyana sok muru nyamper ngangsu di jajalaneun ka huma. Da memang dina nyatana sumur-sumur atawa ciburial sok reak keneh di leuweung. Utama di daerah wewengkon pileuweungan nu kiwari. Di antara disambut ku Karsudin jeung Kasji. Anjau ka huma Karsudin jeung Kasji teh harita ampir magrib. Huma Karsudin jeung saungna kaitung sajogna ti jalan. Sedang huma Kasji maju saeutik kabeh kidulna. Karsudin mah saungna teu diranggonankeun. Karena naonan cenah kawas rek tunggu dukuh wae. Uing mah nyen saung rangon sote bisi aya banjir atawa caah dadakan. Din lina naon deui? Cek Kasji gahol. Karsudin ukur keom
Sabab apalnyen baturna nu ieu teh kasebut boga sasalak dina punduk alias borangan. Najan kitu salaku nu geus hirup kumuh mangpirang taun, boh salaku tatangga di lembur atawa tatangga huma. Karsudin ngarasa regreg ku ayana kasji. Saeutik gedena asa kahibur, utamana ku masalah gahol jeung soal beranganana. Sakira jam 11 peuting, caang bulan reyem-reyem sabada ngeurihkeun cai tina lodong kana tanegan. Karsudin kaluar ti saungna. Kadenge ku inyana kasji bangun can sare. Sakapeung batuk bari hahu jeung trak-trak trok-trok. Bari nyolendang lodong kosong, Karsudin lempengna rarencepan kasisian benteng deket huma kasji. Bari ngatur napas terus nonggeng kana lodong kosong. Kongkoak, kongkoak, ngok, ngok. Tas kitu terus Karsudin rikat ka saungna, satengah mebetkeun awakna kana salu. Najan kulit beteungna karasa nyeri getek, manehna api-api kerek nyegrek. Din, kasji gegeron kawas nu soak. Karsudin teu hayang nembang. Din, sia teh bralah. Uing menta pahpir. Karsudin ngetek. Sasatna saung teh euner ku perbawa seuri nu ditahan. Sokomo saenggeus katangen tina ranggon aya nu luncat terus lumpat ti paparaduk bari obor-oboran. Din, pahpir din. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti Simkuring Ujang Comro anu ngeunaan sora batuk kajajaden. Pikeun ieu teh dongeng hiburan gitu. Lumayan lah kahibur insyaallah gitu. Mun ge dilajeng deui atuh dinu dongeng sejena. Mangga atuhnya Simkuring pamit heula. Amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.